Aduh, aduh. Mariam, Mariam, balikan Uber atuh. Aduh, ya, aduh. Naon kau barang racun-racun tikus atuh. Aduh, betere, betere. Naon atuh mari Budi, gering mah gogorowan hayang ubar, yang bikin ubar emang mana digawe, nganggur wae. Kumaha arek digawe, jelema gering kos kieu. Ari maneh pikir heula atuh. Kumaha aing rek meuli obat, sia teh digawe-gawe, duit teu boga, budak teh. Ya, ayeuna mah kieu, mangkat we ka ditu nu jauh. Ari sakieureun nguruskeun mah. Ari sia, mantah ke jadi denah kudu rek usaha, geus gering mah tah teu kabeuli obat. Ke, menang duit aing ngadu hayam heulan. Hayam we diurus. Terus ari kitu mah arek mangkat. Budak teh diurus. Ari kitu mah arek mangkat. Majikan teh boga Geus, ari kitu mah arek harare saya mangkat. Geus. pisan. Talalaki titas digawe kalarek hayu nguruskeun hayam ku aing dipencit oge ya hayamna. Tah ieu hayamna ku aing ngerti pencit tapi hop. Ieu teh mal. Ah, parurusing aing di imah ge lah. Teu jarlas, penian ieu aing mangkat. Ah, pake kieu teuing mah carana. Hei Budi, reka mana eta? Kukurudung kitu kunaon? Ih, kos nu gelo. Urang ku kurudung ieu, urang rek naon ubar heulan, kaharep ditu tuh. Ubarna mending ngagibri kitu maneh kunaon? Biasa paranas tiris. Nah, ari pamajikan maneh si Mariam ka mana? Ari beurang panas, ari peuting tiris biasa. Ah, maneh mah kurang Gitu, duit meureun Budi. Tah kos kitu pamereun. Ya, si Mariam ka mana si Mariam? Ngana mah mikirkeun awakna sorangan, ku mikirkeun awak salakina. Kitu, ari keur gering mah tadi uruskeun. Ya, kitulah arana ge awewe atuh. Heeh, teh cara keur gering keur naon? Keur cager nya ari keur gering mah kitu geuning teh diuruskeun. Geus atunya. Maaf nya Oh, kurang mana rek tuh? ka dieu heula. Sing bubur cagernya. Ayo. Ah, karek meuli bumbu hayam heula aing rek sop hayam ye. Ngeunah sugan di sop. Mariam mereka mana? Rek meuli bumbu sop. Ah, Bumbu sup. Oh, gaya rek ngesop naon? sop jago ngeuan salaki mang gawean hayam rek di sop. Ya, ari tadi si Budi rek meuli obat kunaon teh diuruskeun kumaha? Baru teh salaki ugadana. Lieu ulah kitu Mariam, keur cager mah si Budi teh usaha. Teh ayeuna keur geuning uruskeun ulah Bodoh kitu. teuing gimana cara usaha Bongan bongan gitu mah. maneh mah di papagahan teh. Bodoh teuing. Aya ku kitu pamajikan ka salaki. Ah sabaroro teuing. Dasar si Mariam mah pika keheuleun. Ku urang mah di papagahan karunya ka salakina keur geuring teh diuruskeun. Olah ka adat-adatan. Mau ku bae ukur toe. Eta urang mah ageuleuk ka si Mariam sia. Kunaon kitu? Oh, pernah teh pergi si Budi bari jeung kukurudung make camping. Ditanya teh, kunaon maneh keur gering cenah. Benan para nasiris teh naon rek meuli obat. Si Mariam mah cikeuna rek meuli bumbu angeun sop. Jadi di ubaran maneh ha. Henteu, kurang teh diomongan. Ye Mariam uruskeun salaki teh. Da ulah keur hayang cageurna wae kitu nya. Olah ka ngadat sabar do teuing cenah. Lamun maneh mah kok kitu urang dipencit sarua jeung hayam. Aja kunci teh geus korbankeun ka mari aing bulan haji na hidang. Aing mah sarenkeun ku aing mah balik ka imah hidung aing. Naon? Itu aku hanya Bungan kaharaya ulah sarape ah. itu kiri tuh awet teh. Arampun bukan salaki. Pamajikan karak datang. Kita nyortir aqua. Teh gaweanku sorangan atuh ieu mah. Ulah we pamajikan teh ngecedog. Rek nyaho HP ge. Paruy cingda. Ah. Eta hayang dipabanca maneh. Sehat lah lu kurang merek-merekkeun ieu teh isuk ge. Amun ieu gadag ibang maraban hayam atuh jeung entong gitu karunya. Engko hayang pikiran. Tibang ulin marulu atuh. Ulin cenah ya urang arisan naon keluar. Kalau ieu teh sakenapan modal berenang ieu tah. Ah teuing urang mah arisan rek pake meuli emas urang mah. Lu turun deui eta. Keisukan kita ya jadi duit. Sabar dulu teh urang teh yang nyaho duit eta urang ah. Jadi pakai lagi duit 2 juta mah. Ambung ah, urang teh nyekel duit 5 juta deui rek pake meuli eta heula urang ah. Maksudna kan abi nama gedeung ge turun deui aya mun nyium. Ah,
Sabar dulu, mas mangga lamun geus cair oge duit eta mamana pake meuli naon. Ya tidak kepan hayam mulai ya. Ala si Budi mana? Diusir wae ku pamajikan hayang ngeureunnan. Terus tunjung. Boga salah teh. Mbak, ayo obat ente mbak. Obat naon, Budi? Obat naon ke mbak? Eta obat nyeri hulu tah. Aduh, nyeri banget hulu wingnya. Naon sih eta? Aya Bodrek. Oralit, Bibi. Oralit mah emang wing main seret. Oh ini sejen. Oh, Oh, Budi. galak. Bagus satu. Boleh obat. Oh, diberein oralit. Emang jelema nyeri beuteung. Astagfirullahaladzim. Ayam aing mau salah si Mariam sial bener. Oh, gini ya ayam. Aduh, mau salah si Mariam. Aduh, ayam aing mahal. Aduh, aing mah. Ayam aing mahal. Bebelian eta. Aduh, Mariam siapa teh nyawa-nyawona. Si Mariam kemana? Sial banget lah. Yam. Sial banget. Geus. Teu nyaho-nyahona eta aing meuli hayam mahal suganya. Aduh, main kamangnakeun hayam apa aing dijual apa? Apa dipencit hayam aing? Nyaho si Mariam. Sialan banget lah. Aduh. Ieu cara nama. Teu bener yang geus ya. Aduh. Sialan banget.